Bismillahirrahmanirrahim. Sifat anu wajib di Allah teh aya sabaraha? 20. Hiji wujud, 2 Tidak. 3 bako, 4 5 kiamuhu binafsihi, 6 wahdaniyat. Naon hartosna wahdaniyat? Hiji Allah dina naon wae? Hiji Allah dina datna, 2 hiji Allah dina sifatna, 3 hiji Allah dina damelna. Ari laso deui. Ari hiji Allah dina datna atawa wahdaniyat bidat eta teh nyabut atawa salabiah kana naon wae? Hiji nyabut kana kamun pasil, 2 nyabut kana kamut tasil ya. Hiji Allah dina datna salabiah atawa nyabut atawa ngeuweuhkeun kamun pasil. Kam teh bilangan, mun pasil terpisah eusina teh kumaha ngeuweuhkeun bilangan terpisah teh? Dat Allah teh hiji, henteu 2 atawa leuwih henteu kieu. Allah A, Allah B, Allah C henteu kieu. Nu kadua hiji Allah dina datna ngeuweuhkeun atawa salabiah kamut tasil. Ngeuweuhkeun kana bilangan anu ngahi naon eusina? Dat Allah teh hiji. Ngan hijina dat Allah mah lain meunang ngagabungkeun tina bagian anu loba. Henteu hiji kieu ngan hijina Allah teh aya bagian nu loba, aya sirahan, aya leungeunna, tah henteu kitu hiji Allah mah. Nu kadua wahdaniyat teh hiji Allah teh dina naonana? Sami hiji Allah dina sifatna oge ngeuweuhkeun kana naon? Ngeuweuhkeun atawa salbiah kana kamun pasil jeung ngeuweuhkeun salbiah kamut tasil. Naon ngeuweuhkeun atawa salbiah kamun pasil ngeuweuhkeun bilangan anu terpisah? Eusina teh kumaha hiji Allah dina sifatna ngeuweuhkeun kamun pasil teh? Eusina teh salian Allah teu aya anu boga sifat saperti sifat Allah. Jadi naon cenah? Salian Allah teu aya anu boga sifat saperti sifat Allah. Allah hungkul. Nu gaduh sifat Allah mah nu lain, nu selain Allah mah teu gaduheun sifat Allah. Nu kadua nu dieuweuhkeun tina hiji Allah dina sifatna teh naon? Kamut tasil, bilangan anu ngahiji. Naon eusina? Hiji sifat Allah teh tina tiap-tiap warna nya. Tegasna mah kudrat Allah hiji, ilmu Allah oge hiji, iradat Allah hiji, henteu 2 henteu 3 sifat kudrat iradat dan seterusnya teh. Nah eta ayeuna nu terakhir dalnya hiji Allah dina naon? Dina damelna. Nah ieu fil af'al. Nah hiji Allah dina damelna mah ngeuweuhkeun kana kamun pasil hungkul. Nu katilu wahdaniyat teh wahdaniyat atawa hiji Allah dina naon? Dina damelna. Hiji Allah dina damelna mah salbiah ngeuweuhkeun nyabut kana kamun pasil hungkul. Kam teh bilangan, mun pasil terpisah. Tah eusi tina hiji Allah dina datna nyabut kana bilangan terpisah naon? Henteu aya salian Allah anu ngabogaan tapak damel. Sadayana oge tapak damel Gusti Allah.